Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa sadayana katepang deui sareng sim abdi Salvador Padilla. Dina ieu waktos abdi bade ngawaktosan hiji kagiatan anu kacida pentingna jeung reueus kanggo urang sadayana utamana kanggo warga kampus Muhammadiyah Bogoraya. Salah sahiji acara anu baris lumangsung nyaeta Cross Cultural Understanding Exhibition atau pameran kebudayaan internasional. Pameran ieu teh nyaeta merupakan hiji kagiatan anu tujuanna teh pikeun nembongkeun jeung ngawanohkeun rupa-rupa kabudayaan ti sakuliah dunia. Ku ayeuna ieu pameran urang sadayana tiasa ngaronjatkeun wawasan ngeunaan kabudayaan ti saban bangsa sarta ngajarkeun rasa hormat dan apresiasi karena kabengharan budaya di dunia ieu. Eusi pameran baris ieu dieusian ku sababaraha stand nu diayakeun ku para mahasiswa anu nampilkeun unsur kabudayaan khas ti unggal negara. Di antarana aya pakaian adat, aya kuliner khas, aya musik tradisional, keulinan barudak, seni rupa, jeung informasi penting ngeunaan negara anu diwakilkeun. Ieu teh merupakan kesempatan anu langka pikeun urang bisa membara ka sababaraha negara. Kagiatan ieu teh diselenggarakeun ku mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester genep dina tanggal 1 bulan Juni 2025 tabuh hiji di kampus Umbara. Pameran ieu dibuka pikeun umum utamana pikeun mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 2 sareng semester anu sejenna oge. Salian teh eta acara ieu baris di hadiran ku sababaraha dosen sareng tamu undangan khusus di Amerika Serikat anu sakaligus mandihan suasana internasional. Oke, di dieu abdi atas terhubung sampai sang abdi Salsabil Nursadrina. Bangga Salsabil Nursadrina dihaturkeun laporanana. Hatur nuhun Salnur Padilla. Kuring Salsabil Nursadrina ayeuna tos aya di Universitas Muhammadiyah Bogoraya nyaeta kampus anu bade ngayakeun pagelaran kebudayaan internasional. Nah, upami urang tingali brosurna, acarana teh bakal pinuh ku kemeriahan ti sababaraha negara sapertos Jepang, Korea, Thailand jeung nu sejenna. Nah, acarana teh aya di lantai 3 kampus aula. Hayu urang tingali. Nah, upami urang tingali di balik abdi, tempat ieu teh pinuh ku keramaian jeung hiasan warna-warni anu naman sumanget jeung suasana nu rame pisan. Di tempat ieu, urang bisa nyaksian langsung parupa pakaian khas di unggal negara nu endah jeung unik. Nah, ayeuna hayu urang tingalian aya busana naon wae sih nu aya di exhibition ieu. Hanbok teh baju tradisional Korea, warnana cerah, longgar, jeung elegan. Dina gambar, hanbokna pink jeung ungu, dihias sulaman, dipadu kerudung kalayan bentuk lega jeung anggun. Pakaian ieu adat Marshall Islands, jeung pakaian adat Papua, wanguna rok rumbay coklat, baju hideung, hiasan sirah bulu, jeung rarai dihias bodas. Salian teh eta aya oge rupa-rupa kuliner khas nu bisa dicicipi langsung di tempat ieu. Nah, ieu urang tingali aya naon wae sih Kang Mama nu aya di pagelaran ieu? Excuse me. What is cute? Can I have a taste? Hayu urang cicipan deui Kang Mama anu sejen. This is Liberian rice bread. It's same with banana cake in Indonesia. You wanna try it? Take me. You're welcome. Rice, yogurt. You can try it. Nah, di acara ieu teh urang parantos nyaksian rupa-rupa keemaman sareng busana khas di sababaraha negara. Nah, mugia pagelaran ieu teh janten ajang silih kenal sareng ngajaga kabudayaan di internasional ieu. Sakitu laporan ti abdi di lokasi pagelaran kebudayaan internasional di Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Abdi Salsabil Nursadrina. Dugi tepang deui dina laporan salajengna.